Karena acara akan segera dimulai, marilah yang belum menempati kursi yang telah disediakan untuk merapat ke sumber suara karena acara akan segera dimulai. Namun sebelum itu marilah Sampurasun. Hum ahum ka Gusti Maha Agung. Hum ahum kamrebeng alam. Para ulun kapara karuhun karomohon kanu nyawara tan rupana kanu narindak tenarapak secamipit kami amit secamenta kami ngala nu baheula ngarundai ciri ayeuna seja diguan bisi nebuk sikuana bisi nincak larangan moga di payungan wae ku agung rahayu moga di amparan wae ku ampar jembar waluya pun sampun pun sampun pun sampun undur waktu robah mangsa silih wanci pindah zaman geus tepi ka mustarina geus tunduk kana waktuna titis tulis ti azali seni gondang ngabuana perbaktikeun aji Sunda mikukuh ajar pikukuh tugas geus kaguritan purba isti purba jati ulah kasilih kujunti surut windu gantiwas mangsa gantusung lalakon dilalakonkeun carita dicaritakeun seni gondang tanjang wiwaha gilig nanjeurkeun wiwaha gilig nanjeurkeun komara keceng ngakibekeun alam nohonan rarangkeun aheng mukakeun turub mandepun medalna sang kamajaya medalna sang kamasastra medalna satria purnama alam sumanding wawang asih dangyang campakan ligar nilik usik renghap jalan ngigelan usik nabatin kepatkeun jak kukuh pengkuh sono kana bagaruing napa nincak ngawiyata seni gondang mancer ngabuana pancaka yang termuji ka Gusti Maha Suci Pur